Boga anak bujang anu unggal poena kakalayangan, tuluy ngieunkeun seblak obat meh teu jangar. Hai 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 ayang besti, seperti biasanya Mika gawe sapopoe anu dikontenkeun. Teuing ari budak bujang sim abdi mah ayang besti, meni masya Allah pisan eta aktifnana teh beakeun ku sorangan. Ngojay ngurek belu teh unggal poe ayang besti, kitu we pagaweana teh kokotoran wae, da teu beutaheun cicing diitung geus waktuna ngaji oge hayu wae kudu we diteangan heula ku inung teh ayang besti, muteran salembur muteran unggal sawah eudet tara timu sakapeung mah meuli sok handeueul. Beda pisan kalakuan anak teh ari jeung budak awe mah ayang besti tuh gaduh dua ge alhamdulillah aradem ayem gitunya anteng mun ku indung disentak oge rada sieuneuh aya anak awe mah teh beta anak lalaki kalaka sok malikan sakapeung mah. Geusan heula lah ngomongkeun ku kalakuan si budak bujang sim abdi mah matak jangar sira ayang besti tah di bumi teh nya aya cengek caplak. Niatanana mah bade ngadamel seblak ieu teh ayang besti heueuh ari ku cengek caplak mah sok karasa pisan ladana ngagogeun katel anu teu glowingna jelegurkeun eta si seuneuna jurulungkeun eta si minyak nanya ayang besti alhamdulillah ya keneh tah minyak nu pamberian ti pamarentah teh sim abdi mah da awet pemakaianana tah meser si kurupuk jadul 5.000 itu saparapat gitunya baturan ku mie dalam gelas saya aya wae bahanana mah ayang besti teu dindogan geger teu gaduh endogna sameser deui sok ngahaja si abdi mah ayang besti ngulupkeun si kurupukna na ge sina hipu pisan nepikeun ka nyemek cenah ari cek anak zaman ayeuna namanya leresna mah ieu teh kahoyong si cikal cenah hoyong ngadamel seblak sareng rerencanganna ari praktek teu jadi kalaka ngadamel nyarira heuh mending keteh ngadamel nyarira cek etehnya modal 8.000 oge tuh kuat ka katel mentung bari jeung dipurakna ge kusak keluarga besar satepi kang ngeunaheun nya ayang besti katinggalinana ge tapi damni raos pisan ieu teh ladana nama beunang ieu teh ayang besti ta eta kapanan ubar jangar siranana mah kuladana dituangna lagi ku sararea ieu teh ayang bestinya aya mama marurang kali abdi tuh rai bungsu sim abdi heuh cenah cek si mama teh meni beakeun cainana heueuh cen teh nya ditenggalkeun salat lohor tuh da tadi teh ayang besti ari ngahuapkeun si seblakna nama sim abdi teh sosoranganan di dapur ayang besti kapan kitu lamun sabari di video teh nya sok ararera ari ditinggalikeun kudu jadi indung oge ayang besti da barada kurang mantep ieu teh ayang besti daya amis-amisan tina kurupukna jigana nama